Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Dar panayagan mepeting ieu jadi anjing. Aingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughaladhah. Ku najis na eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui. Ku najis-najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis na sungut anjing melalui najis tibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Bener Islam. Bener. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerhatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia. Ai akang nyeri hate kunaon atuh? Kunaon? Kunaon nanya ieu. Kunaon teu gablek rumasa sia hirup teh. Ai bapak aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing dikeplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tempat usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing. Bapak aing dikenangan ai aing dikeplos-keplos. Pang pangling dumak ating tu geblos. Ulah naon ngawaku naon sia ka aing. Kang, heuy. Ai rumah sama akang ieu teh ke rumah sakang hampuranya. Ieu teh ke kiki teh ngeunang teh nya. Sama akang rumah sakit itu tadi kedangan hampura we Kang atuna. Dume hampura benang dipentah der kasalahan dijieun-jieun. Ieu mah batur. Dong minta lagu saha ieu teh? Minta laguna Bapak mana? Bapak akang itu tuh. Saha? Bapak itu teh pangker akang itu. Bapak Semar kabeda-beda teuing sia make digugu atuh. Da mulut lagu atuh dawang si Siliwangi naon teh. Saha nu mulut lagu teh? Bapak Semar, Bapak Akang, tuang sama bapakmu. Make digugu sia mah. Nah, kolot teh. Saha kolot? Ya kolot. Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen. Kelakuan teh. Manusia percobaan. Percobaan kumaha Kang Pamali? Eta teh Semar teh manusia percobaan, satria baja item teh eta. Aduh. Leungit bajana tinggal itemna. Waduh. Bina-bina teuing sia teh. Meneueun nu ngalarti si goblok teh. Doraka ka kolot. Nya, Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna, kumah dampa suku aing teh tuluy inum. Jadi panjang. Sugana nepi ka TBC. Rieu Bekang udah kita hayang kawalat doraka digawang kitu teh kamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh kabina teuing keukuh kabina kumaha teh atur mah dipunjung mantep naon Semar beungeut bodas awak hideung. Udah gitu atau logatna atuh batur mah melak sereh teh hektaran, melak sereh teh paling saeutik 10 tumak. Dar bapak aing mah melak sereh dina sirah. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna. Dibalik teh
Terus malik-malikeun akidah si goblok. Bahaya. Naon? Awak beuci truk juga entok jaluna. Aduh. Awak hideung beungeut bodas pingwin lain. Kade ulah hareup teuing teh Kang. Siapa pin? Kanyahoan ayeuna mah sia. Ngomong. Teruskeun sok. Lanjutkeun. Teraskeun jang. Tah kitu. Lah. Teraskeun meneme teh kumaha? Teraskeun. Sok. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot. Lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain. Sabab inung tungu rahayu bapak tangka derajat. Lain kitu tadi mah lain. Inung tung saha teh si goblok ini gane. Saha Kang teh? Ada lain kitu tadi nage. Sabab pangeran marek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang ridho hampura inung jeung bapanya Tadi penyakit. mantok kitu. Tuh sarua. Pae lawan tak si goblok. Aing teh ngomong teh jeung bapak aing lain jeung sia. Paduli teuing da lain kitu tadi mah ngomongna oge. Si goblok. Loba saksina. Saha teh lamun wani datang ka aing goblok. Naon datang ge teu dibere duit. Dibere duit mah kudu boga hajat lain ku aing. Ka dieu we wani mah. Manya aing kudu ka dinya ieu kosong. Hah? Pikeun ka tukang ojek. Goblok. Kalau lu berani datang ke depan gua. Hah? Bener eta teh? Sok. Bener? Sok. Bener? Sok. Bener? Ganeng. Sieun kunaon bareuna oge? Sok, sia lamun aya kawani datang hareupeun aing. Bener ya teh? Sok. Bener? Si goblok bener-bener mah. Hah? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang awak kira. Oh iya. Anu milu nimrung ka aing teh. Sugan teh kasep sakitu beungeut jiga jahe menang mekrek. Teu apaleun. Naon? Alus keneh jahe menang mekrek tibatan beudeuk aing. Heeh. Nepi ka ruksak ieu beungeut. Hebatnya. Lain hebat goblok goreng. Peduli teuing ah. Ka ayet. Ae heueuh. Gusti. Allah. Aduh, cacing. Teuing. Aduh. Dosanya aduh. Duh. Ae heueuh. Nah goblok kenal di dinya sia. Alah ohang. Aduh. Damang ohang. Henteu. Ai sia nyanteng ka dieu sia teh. Aduh damang cepet. Alhamdulillah. Aduh. Mesin agung. Aduh. Goblok sia. Abung kanu leutik sia teh. Abina-bina teuing. Akang biasa beuki goreng patut. Sia nu beuki goreng patut mah. Wing mah geus buku. Ai dewek mah ye. Dah, si ganteng komplit teh aing. Hah? Si ganteng komplit. Manya ganteng komplit. Tah ieu mah geus boga penyakit kronis. Penyakit naon? Teu bisa dibolobah-lobah deui. Naon? Kronis pisan. Penyakit naon euy? Kasep.
Si goblok penyakit kasep cenah. Maja kasep teh penyakit. Aduh hang damang hang. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya. Mohon. Ya, aduh. Alhamdulillah aduh tepang sareng urang Garut geuningan. Naon sedih Garut? Pamanukan. Hah? Pamanukan. Deh, Pamanukan. pamanukan. Heeh. Atuh ini salah panggung meureunnan. Sia kudu ka mana atuh penting ieu? Ka Garut kitu. Nya ka dieu apa ka dieu nya. Aduh. Alhamdulillah. Eta teh eta ge geus lila. Naon? Oh, cenah mah hayang tatabuhan. Bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta itu. Nya. Bapak Haji si Rasta teh. Hei. Montong susah sisi sia teh. Naon sih? Bapak Haji Rasta. Heeh, Bapak Haji teh haja. Heeh. Ngawinkeun si Rasta. Salah. Naon sih? Salah belegu. Anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta. Tapi saha? Anu kawin mah Neng Nunung Kacep Beni. Tuh, pan bener. Salah sia mah tadi. Nona bener wing mah. Saha? Bapak Haji teh nikahkeun Sira. Oke. Salah. Bapak Haji Rasta miwah ibu Nyai Asi Haji Asi. Haji Asi. Asi nikahkeun Cep Nunung sareng Cep Nunung manya Cep Nunung goblok digeuleuh si goblok meni rujit sia teh tong boroning batur winge ngaca juk pingsan atuh nikahkeun Neng Nunung Kacep Beni nya gitu. Anu gawena teh nganukur balap weh saha Beni. Oh Beni teh tukang balap kahayangna hayang jadi pembalap aduh kalau jadi pemborong kan bae usaha mah naon we atuh pemborong gitu pemborong nikah poe ayeuna kitu hayang nikah kamana we ngomong masa dibayar keun da ieu mah dina hiburannya Kang aneh winge aneh naon tadi aya nu eta pas akang datang pas akang teh kan lain akang gitu dalang datang tadi aya nyebutkeun cakang naon delon kasaha ka dalang nyebut delon delon nya da dalang ieu mah kasep atuh denge kon holo dolon ondel nah jadi onel goblok aduh alah Kang samutan heula atuh da dewek mangeus naon eta ho alus sirina euy sok samutan heula sambutan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kela penonton supados jempe heula kumargi Bapak Ustad Ohang bade sambutan atuh nuhun Bismillahirrahmanirrahim. Margi Bapak Ustad Ohang teh upami teu jalan rempe wae para penonton moal diteraskeun. Mangga. Atuh nuhun. Kaweureun, karurotos sawatos. Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lain seserian. Jawab lain seserian. Balikan deui. Sia. Nya sok sia masih mana balikan deui ngomongna jurig kareken nepi mah nya geus rek balik lain maksudnya ngomongna balikan deui mah diwaler sabab naon lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib nemalana teh gitu aduh si jurig Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Sok teruskeun. Emang ngawakilan nu kagungan jahat. Hajat lain jahat jah. Hajat pangarsana ini popolatot
Bapak Haji Rasta. Bapak Haji Rasta anu parantos nikah. Nikahkeun. Acan keuna atuh. Parantos nikah keun putrina Neng Nunung Kacep Beni. Putrana Bapak Ikin Herwanto kalih ibu Iis Kartina di Pusaka Nagara. Alhamdulillah ayeuna parantos sok teruskeun sia we turuykeun. naon sia teh Atuh mending ngabeja teh ngaberet dah. sok Atuh sok atuh kumaha atuh Kang lah wing mah bingung mending kene kerja sama jeung Akang sama da ieu ari Ohang mah katelah Ohang mah seniman anu parantos terkenal di dunia maupun di akhirat. Aduh acan ka akhirat. Oh pakanti ku kenal di terkenal di akhirat ge apaleun ke maneh mah. Oh nyang kenyen lingkung seni di ditu nya di akhirat. Jadi lamun dewek nu ngomong maneh nu ngilo baheula aya beluk. Lain wing Akang nu ngilo. Dewek nu ngilo. Wing nu meuli. Maneh nu meuli sok. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian ibu. Sok, mangga. Sok. Hatur nuhun parantos sumping. Hatur nuhun parantos sumping. Dina acara hajatanana Bapak Haji Rasta. Dina acara nu tartib ulah dugikan nimukeun pasoalan. Margi upami teu aman panginten kunaon sia kunaon atuh ka tukang cerigna dah yang ngelajal ku tukang ge. Naon saya temen sedih gitu. Duh, panjang teuing. Atuh mending ngabereda. Alah, lain Hang. Hah? Ngadenge suara Ohangnya ieu mah. Ngadenge suara Ohang. Ohang kana lagu-lagu teh meni palali. Aya Ohang bisa ngalagu nu lain? Bisa atuh. Akang. Lah, beungeut jika kotak amal ki moal bisa moal. Alus kena kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib. Bang Toyib. Oh. Waduh, mau becus mah. Bener. Yeho. Bener sia. Bener asli. Cisok kandengekeun aing. Laguna teh. Bang Toyib entep dina dahan awi. Hei! Manya Bang Toyib entep dina dahan awi. Emang Bang Toyib kumaha kitu? Lain kitu seteh. Bang Toyib tuh jadi ngiluan aing. Nu aslina kumaha cik Kakang? Bede. Bang Toyib tetep dina dahan awi. Bang, udah jadi kaidah goblok. Jadi pohon deui aing. Bener teu? Heuh nya euy. Lah tapi resep manu ayeuna. Nu Bener resep ayeuna Mas. Nu mana? Lai. Aku panggil si Jabelai. Lai.
Jabelai. Salah. Lai panggil aku si Jablay. Oh, Lain si Jabelai. Nah, usah begitu. apaanan? Laguna teh ngunahon kitu. Oh, lain gitu cukup mah. Lai. Aku panggil si Jabelai. Teu make be. Panggil aku si Jablay. Aku panggil si Jabelai. Aduh. Ngunahon laguna Tuh ah. Hah? Nulain ah. Lagu ngunahon mah. Nah. Nguningakeun kasadayana Ciap Ohang teh parantos ngaluarkeun CD anu anyar beri mana meser aya di toko-toko. Aya. CD nanti Hang. Bobotoh sajati. Bobotoh sajati aya anu di toko-toko aya. Kange ka para non bobotoh sajati Persib aya. Aya. Laguna lagu Persib. Ya lagu nu ngunahon mah nu adi dieu mah resepna teh kana lagu nanti nu Indra mah nu Jawa nih. Nu Jawa kumaha? Nu ti Jawa nu eta cukcrek wae. Naon si teh cukcrek wae? Cukcrek wae nih kan. Laguna teh nih Cukoba. Cucoba. Oh, cucok rowo goblok. Lain cukcrek wae. Ieu mah ku coba melempar manggis. Ku coba melempar manggis. Manggis ku lempar mangga cobian. Hei! Lain mangga cobian juring. Naon atuh? Mangga ku dapat. Heupan geus dapat dibawa ka pasar Pamanukan. Tuluy. Mangga cobian heula gitu. Oh, heueuh. Tulikeun nya. Tulikeun sok palingkeun deui. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar urang cobian. Goblok siapa jeung urang cobian. Cobian teh cobian kue nah. Hang ai ka dieu jeung saha wae. Wing teh mau jeung eta jeung artis. Oh, artis? Artis KDI. Alah, KDI? Bener? Heeh. Alah, mana cing saha? Ah, aya pokona mah. Panggil atuh. Bener? Oh, sok. Bener? Sok. Ya, Hei. Aisyah ngomong naon goblok? bahasa Indonesia. Manya bahasa Indonesia meni teu ngarti. Balikan deui. Langsung balikan bahasa Indonesia yang KDI bahasa Indonesia. Hei. Hartina naon nu bieu da aing mah teu ngarti. Teu ngarti? Henteu. Tong boreng akang aing teu ngarti. Nah, atuh Aisyah goblok. Ya ini yang kita sambut sekarang di Jakarta. Inilah dia artis KDI kita. Yo. Punten, kalajo mana itu kalajo. Punten rupiah ya eta teh Gita KDI. Entong ka dieu di dieu mah tempat manggung. Juga ditu. Aisyah manggil saha manya? Ai manggil Gita anu datang kuntil anak teh. Heuh nya teu ngarti ya saha. Keun bae lah anggap we Gita lah. Hei, goblok sia, turun. Goblok. Ari sia ada naonan goblok. Ngetes mic juga kuda sama gitu. Tes. Hah? Tes. Satu. Tes. Nah, gitunya euy. Nanya. Satu. Cing nu aing. Satu. Nah, ada ku aing mah anger situ. Ada angernya. Anger cing jangan nurang. Satu. Nah, nu ya. Satu. Situ ditaka aya atuh.
bisi sarua teh. Satu. Tuh. Ya. Saunera. Teh jadi obong migdalang jeung saunira we teh. Saunira eta napanya? Aduh aing mana dari itu tetep dipanggil teh artis KDI. Yo artis KDI mah geulis. Aya Gita KDI. Gue gitu loh. Ya geulis lah kabina-bina geulis pisan. Maksud lo? Artis KDI mah yuk artis geulis banget nak. Garulis garanteng. Ayo, aing sieun. Lu ngomong apa sih? Oh, hang teu bisa bahasa Sunda beneran. Kek. Sini. Kenapa? Lu namanya siapa? Kagak tahu. Gue kan dari Jakarta. Masa Oh, di Jakarta. Iya. Oh. Jam berapa dari sana? Jam berapa? Dari Jakarta? Sampai seperepet. Sete empat seperepet. 4 sabar apa turun sudah mah? Jakarta gitu loh. Wah, udah ngerepot sabar apa sih teh? Sampai seperepet. Datang ke sini jam berapa? TJ 45. Nah jadi TJ sete. 7. Jakarta gitu loh. Sudah makan? Udah dikasih sama Bapak Haji Raste. Rasta. Jakarta gitu loh. Rasta. Iya Bapak Haji Rasta teh nyuguhan naon? Udah tadi makan. Sama apa? Makan apaan? Tumis kenteng. Tumis kentang, goblok. Jakarta gitu loh. Mana ya kenteng ditumis ya teh? Pakai Tumis kenteng. ame jengkel. Jengkol. Jakarta gitu loh. Oh, kalau gitu lu kan dari Jakarta. Iya. Gua juga kan dari itu dari jalan ke sini. Jalan sono ke sini. Kan gua nyebrang dari sana ke sini. Nyebrang sih. Jakarta gitu loh. Jakarta gitu loh Jakarta. Ya. Lamun dari di Jakarta. Ya di Jakarta teh aya artis KDI. Tadi teh urang teh nitah Gita KDI. Gita. Itu Gita. Ini Gita. Ye. Lah siapa jenongnya goblok. Siapa jenong? Enak aja jenong Oh goblok sih tidak emang jenong siapa? Emang. Ya KDI masih tege garulis gak bisa nyanyi. Kurang cantik gimana sih? Mau nyanyi apa? Mau minta lagu apa sok? Allah. Itu sekali teh kontes dangdut Indonesia. Apa? Kontes dangdut Indonesia. Salah lu. Naon? Gue KDI-nya kontes dongdot Indonesia. Pasan di tayangan teh. Yo, bener lamun bisa nyanyi urang teh repot. Mau minta lagu apa? Ting sok silamun. Nu ayeuna. Mau minta lagu Raja, lagu Counterpan. Hei. Peter Pan. Lagu Terpenten. Hei. Uril. Ariel. Peter Pan jurig lain terpenten. Ungu bisa ungu. Lagu Ungu dewek bisa ungu anu ngalagu ungu. Kumaha? Aku takut akan semua dosa-dosaku, takkan lupa cintaku padamu, walau hidup ini Eta mah lain, eta mah lagu nate lain, eta mah lagu dangdut. Oh gitu. Eta mah lagu dangdut. Sawat gitu loh. Capek deh. Oke. Kita kan kesini datang ke Pak Haji Rasta. Kan kita mau menghibur dengan cara apa saja. Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu dari dangdut bisa, pop lagu-lagu Raja. Bener bisa. Lagu siapa? Baim. Bener. Baim. Bam Siapa? Bam Dari Samson. Mau minta lagu apa? Sok lagu Raja. Jujur mah teu bisa nu saja. Nu anyar. Lagu ungu. Lagu naon? Sok. Anu
nu anyar mah goyang domret teu bisa nu kitu mah Ariel lagu naon aing cenah wah aing dieu atuh sok rek mental lagu naon Ari lagu dangdut teh anu anyar teh lagu SMS. teu bisa nu kitu mah nu saja sok rek mental lagu naon ka jenong gitu loh Peter Pan mah ada apa denganmu teu bisa nu kitu mah nu saja nu anyar sok Lagu kembalikan dia. teu bisa nu kitu mah sok rek mental Aisyah bisa naon goblok. Nu anyar teh nu mana? teu bisa lagu nu sararaya mah nu anyar nu can aya nu can dijieun teu bisa teh Goblok. mestinya di sorangan iya mah bener lain kunaon di depan yang dihibur jenong kudu nyanyi jenong kampungan ngaran jenongnya emang saha ngaranan Marsanda gitu loh Marsanda sobe menurutmu manya Marsana kieu patutnya Marsana mah gelis mono ya main Marsana Markusa mesti mah Marsana Cep nah Marsana nahaun sih teh mana mama Maria sih saya kan asli orang Pamanukan saya ke Parasta aja dulur dulur di mana sih teh bogoheun ka jenong Bapak Rasa lain bogoheun hayang nganek mun ka sia mah unggal poe nelponan Pak Haji Rasta nge-SMS teu dibales nah amit nah tadi balas nah hoream teuing nelpon sapoe 5 kali mah nge-SMS ih tara dibales nah kunaon teh hoream tabakaling ku bogoh teh lain bogoh rek nagih ka aing tadi angkat aing teu gablek duit atuh semua ya buktikeun yen jenong ka dieu teh nya jenong ka dieu teh boga kabisa nya poknya iya betul lagu Uut bener lagu Uut Permatasari lagu naon Si Putri Panggung sok ya coba nada dasar bareng atuh sing bareng balikeun deui Asia tuh sing bareng acan si ohang can ngigel sia teh atuh boleh dongku atuh dawing dah yang joget sok buru jenong atuh sok Putri Panggung sok yang joget engke musik geus jalan gak kada joget mah da geus ngarunuhan lagu ngarunahan geus diganti jak buruk sa saya si Putri sinden panggung nyeredet hate ningali nah si Putri jadi karena nyeredet hati sia teh bukan gitu hari nggak si Putri kumaha saya si Putri sinden panggung nyeredet tapi sahur lagu nate kieu saya si Putri sinen panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas kadituna hah kadituna saya si Putri sinen panggung terus nyeredet ganti lagu eta nu kitu mah kana nyeredet wae ya dengekeun jenong teh katelah kalian ti pinter ngalagu teh jenong teh baheula teh urut sinen tah eta jenong sinen di zaman Bapak Dalang Asep Setanar saha Asep Setanar ge geus nyinen Setanar saha Asep Setanar teh Asep Setanar Giri Harja 3 goblok bapak aing sangka motor pakai Setanar goblok Sunanar
Asep Sunanar. Oh, Asep Sunanar tah tuh. iya Bapak Dalang Dadang Suwadai Suhaya. Naon sih teh Suhadai goblok? Tingali dina plangna Dadang Supardan tuh. Dadang Sunanar es. Di bapana tukang es. Ya. Es teh Sunarya. Oh Sunarya tuh ti Putra Sari Harjati lu. Giri Harja. Hah? Giri Harja. Kang. Da kieu nya tadi teh abdi kasumpinganku Bapak Kebudayaan Dikbud. Cenah kieu nong tolong sih kalau pementasan kesenian di sini. Ya. Tolong misi-misi pelajaran untuk pendidikan. Oh, benar. Karena ayeuna penonton teh tidak orang tua semua, tidak orang tua semua, banyak anak-anak. Benar. Tolong masalah lagu-lagu harus yang harus mendidik. misi pendidikan. Seperti matematika. Nah, eta matematika romantika nu kararipu. Terus maca. Belajar membaca. Oh, benar. Kudu nu kitu harus. Mana bisa maca gitu? Bahari. Bisa ngeja. Seperti sok. Bata. Beaba teata. Batu. Aba atutu. Bener kudu kitu. Seeng. SS. Teu bisaeun. SS. Teu bisaeun. Batu bata. Beaba teata. Batu. Baba atutu. Seeng. Teu bisaeun. Si goblok tong seeng atuh sia teh. Teu bisaeun. Bisa sia. SS enging. SS enging mah ngosan atuh. Oh, jeung eng situ. CCM. Sok, bener. Sok. Sok laguna kumaha? Mode. Sok. Mode kieu sok. Mau kumaha? Ini dibaca ini. Bener. IPUPU dibaca ibu. Bu ada idi dibaca budi. Coba satukan ini ibu budi. Yes, kita tuh maca. bisa bener. Jenong mah. Bisa. Sok mana? Bener. Ini dibaca ini. AKUKU dibaca aku. Mo enyet dibaca monyet. Coba satukan ini aku monyet. Jago bener. Moniato disebut monyet si goblok. Antep Cangkarasaeun. Ohang gitu loh. Sini, kadeu. Balikan deui. Asik. Sok. Ini Dibaca ini. AKUKU Dibaca aku. Mo enyet Dibaca monyet. Coba satukan Ini aku monyet. Cipola. Ada rasaan teh jeung jelema tadi teh ya lo pengen bawa hangru. Lalaunan sok. Rada kenoran meh jelas. Kenoran. Ini dibaca ini. bener. AKUKU Dibaca aku. Mo enyet Dibaca monyet. Coba satukan Ini aku mau. Mana? Mani atau ini aku sia-sia. Muni ato sama aku monyet meni yes-yesan goblok. Mau gitu gitu. Mani atau Malaysia. Males ya. Ada dayu gara-gara Malaysia teh. Sok. Ayo sok. Bareng duaan bareng. Sok. Kumaha? Ini. Dibaca ini. Naon teh?
IN ini dibaca ini. IB ibu dibaca ibu. Bude ini Dibaca budi. coba satukan Ini ibu budi. tak kayak gitu bener tadi. Ayo iya sih ya. IN ini Dibaca ini. AK uku Dibaca aku. oh enyet Dibaca monyet. coba satukan Ini monyet aku. Orang bisa. ya dibalik Ren, ini monyet aku tapi ini aku monyet. Siap. Gitu. Awas balikan doi. IN ini Dibaca ini. AK uku Dibaca aku. oh enyet Dibaca monyet. coba satukan Ini monyet aku. aduh lain gitu yang malah mayok lain ini monyet aku tapi ini aku monyet. Siap. Oh gitu. Sok kapan nonton? Nyanyi. Sok lamun teu nyanyi buru 11 ya sok. Sok 11 ya buru iya, kalau bener. anak itu. Benernya Sok. IN ini AK uku mo enyet coba satukan